dengke-engke. Atuh bojo da inget wae urang mah. Heeh atuh hayu ah. Nya urang teh eta ngabejakeun ka Ceu Imas teh. Cek. Aya ngaheler anger we di anjuk aing. Naon mana tuh tadi ngomong bae lah bari ka Imam mani. Heuh hayu ada ngobrol di mana? Heuh iya aya perlu urang. Keenam atuh. Tah ieu lilipenan sia ah bidek dadadanan heuh. Mana? Eta na daunna. Aya ieu ya bunga meme. Ieu oge aya loba. Alaan, kok itu tuh? Oh ieu ge loba Itu tuh pakai memek pisang. mah. Pakai pisan itu mah, Ru. Enggak sih. Ayo langsung dicarekan suruh bogana. Oh. Kira imam ngolong. Ya, mungkin cenah aya hileud ah. Kayu we geus sakieu. Burung. Tah hileud. Mana? Kita di nutak besok nyanyi. Itu. Aya tang kalimus. Alah, Nur naikna. Nih mau atuh bisa nih. Bidoi Koer atuh aku mana atuh. Gebekeun heula. Nih mah nya digebegeun nih udah gede kala atuh. Di sana heula. Oh, udah heula. Kadi geula manehna atuh. Naon atuh haji naon? Beri, mana emang ada urang nu dititah ka jero kudu nage urang ieu. Geus salah, teu beuje nih bae ieu nih. Naon sok bari mah beas ka dieu teh kotek ngaburuhan ka urang. Heula atuh eta mah ani. Lain kalau urang teh aya rencana deh ka haji. Haji, Heeh. Kan naon jig-jig we ka haji atuh. Astagfirullahaladzim kece. Geus we atuh. Geus Cek urang mah dadoyeun ka haji teh ieu hayang eta, hayang terus putuhan. Lain pan kita urang teh rencana teh ka haji. Di mah teh nu ngurus, nu itu ieu. Rek ka hajina. Heeh. Nih, bae we atuh. Lain maneh atuh bantuan pang masakeun di imah urang, pang bebereskeun itu ieu. Lain pan ayeuna mah eueuh si sarkomna kumaneh kitu. Mun daek eta oge da kurang oge diburuhan atuh kece. Heula saburuna atuh entong saeutik teuing. Nyantu we Baca kece haji atuh mah urang sok ge. saeutik pisan dibatur oge buru teh 50 di haji mah 20 matak teh Hal atuh kece meuni geus sia teh kita urang teh mau oleh-oleh di haji teh sia teh di ditu teh korma nu kararitu. Emang maneh moal hayang? nya hayang atuh piraku haji teh mere ka urang Kan maneh bakal panglobana kita nguruskeun imah urang. Tah kita kieu lamun aya nu ngalewat. Cek jelema teh kieu. Ari hajina ka mana, Ceu? Hajina eueuh kitu ka haji deui kitu. Cing tarik maneh teh ka haji deui kitu. Kudu dibeja-beja maneh teh. rek naon atuh haji jijig we ka Mekah amni teu kudu jijig we ka Mekah ieu penting mah di dieu we atuh kudu loba sodako. Maneh mah teu apal urang sodako wae sia teh. Naon sodako naon buruh oge ka batur mah di batur mah 50 di haji mah 20. Nya kan bae atuh kece maneh sakitu oge diburuhan ku urang teh. Oh, Daek teh eta mah daek teh. Sok bae asa buruhna sok. Heeh, atuh da kurang oge ni da moal di Buruhna tah kudu umum jeung batur. Heeh. Beres di iman teh sabaraha gajina teh sok 100 sapoe. 100 sapoe emang bangunan ai maneh. Heeh sok enak. Sok caji ngepel beberes. Rumah wadah nyeuseuh. Ya kan bae atuh kece lamun rumah wadah teh mun aya sangu sesa teh sia teh opi Tah hayang sangu sesa geus buru. Kita digunyur anu alus diteuneuh. Lain ieu mah daek teh lain sok ngomong. daek asa buruna sakitu. Heeh, kece meuni maneh meuni suguhan cai-cai atuh kece meuni geus lak ieu jeung maneh ngobrol mah. Eta oge geuningan ngaheler ge meuni di buruna dianjuk. Sok keula kece atuh da urang teh. Sok buru-buru atuh nyokot. Urang teh kita beas teh sia teh dietakeun, dicairkeun, dijual. Pake ka haji saware, murungan ka maneh saware. Ka budak urang Sok atuh dikirim ka pesantren. salawatan, batur bararagi amplop. Meuni teu kudu kece, meuni sodako ka fakir yang miskin cah haji. kece pan lebaran teh urang teh basa teh heula teh ngabagi ampau sia teh eta teh naon? Sodako sia teh eta teh. Heueuh bae aku mah cah haji we. Heuh daek geus. Heeh, Heeh, atuh atuh di panguruskeun
Tuh disuguhan cai-caian cai urang ngomong teh. Baik atuh Cah Haji sakitu ge. Heeh, baca Tapi bedanya. hantu urang. Hah, oke eta panguruskeun imah. Heeh. Awas memburuh nanti umum jeung batur. Korek pisan beuki dia teh beuki korek ka Haji wae teh. Ini asa geus pisan artinya semakin dia teh semakin ngorak we urang teh nya yang make film kieu. Bajunya. Mana sama udah tanya, udah diwan nih, saya teman ulin nanti jauh wae atau nih. Nur! Tenar! Bener! Ini aing teh ke mahaream nih, kudu ka warung wae. Ah, nih buka-budak teh weuh. Sama bandualna. Urang wae nih, aing teh ulin wae, balik sekolah, ulin wae. Kasih jeung di imam nih. Coba alam deh mahaream. Ieu ari geus kararawin teh. Nu manguruskeun abah sasapu. Nu sasapu. Sikiin incu kedua alabatan. Tenang po buruan abah sakieu balana. Salahnya bak satu acang udah teh. Nah, sebelum ini hese ya satu. Anak nang sudah mending jara rawuh menang teh. Jadi urang deui nu nampe. Gigireun kudu ieu sasapu sapurilna. Kan imah urang teh can gitu abah. Mun ditu teh rada capek tapi ari geus teu ke urang deh usaha deui. Banyak si Sarti ya. Dama imah kudu ku si Sarti ya atuh. Si Sarti saha atuh. Nur, eta mami ngomongkeun urang. Masa heje? Datang Anggap aing kan atuh asa panas tulang tolong aing teh nya. Oh iya, nong sok salah paham. Tapi kan sartio we pegawai teh sia. Urang ieu sasapu cik urang teh meuni abong abah budakna meunang ke negara rawuh. Urang nu deukeut kudu urang nu ngurus da mah nya dek ku batu manyak dek ku maneh kitu. Sia teh meuni tong Suka teh sok. ngomongkeun urang, aduh sia rek pancik kucu eta galau nu paling katinggi-tinggi teuing. Ajang enggak cik. Heeh, mesti diam dan kaget urang suka aing naon. Lain dek ka mana ieu? Warung orang belum Geus masak. ieu we. Ieu meuni eueuh poyan tempo atuh di kamari. Nah, enak mah halodo teh asa panjangnya. Naon halo? Halodo. Musim hujan, asa panjang nih urang teh itu teh poeun loba jagong urang teh. Ini da urang mah teu boga baju we poeun mah atuh da. Ah baju onaman bisa dicicitkeun di imah ieu disampai-sampaikeun urang jagong cuman ada bulukan teh mah jaradi geuningan. Tuh atuh bae kecil meuni maneh teh da geus pan-panen nu basa mangkukna geuningan. Oh beak eta mah ditanyakeun ka mana urang. Kecil sia sakitu lobana beak. Iya, kebetulan urang teh ieu da pan eta gemuk teh nganyuk heula urang teh sia teh. Dateng nganyuk patu gaduh geuningan. Oh, kecil meuni da meureun nyesa we aya meureun. Aya nyesa heuh jang deung sanggup nyesa oge ngan urang teh hayang leuwih meuli emas mah. Ini benernya iya wak wicu teh geuningan. Badan mulus, itu mulus. Seksi, body bagus. Cantik. Kecil. Mana kenaon? Modolan. Kenaon? Modolan. Model moronan kutak di tengah jalan deui. Mana tengah jalan ieu mah. Maksudnya sisi jalan atuh. Kamu ada buruan orang, naon tuh main meriweuh. Apa tuh? Kadi heula geura kadi heula. Naon? Apa tuh? Naon? Cah Haji sarek naik deh haji. Ya, Oke, tere. asli. Heeh. Ka urang ti tapang beberes. Mana nih? Eta mah info ka hadea atuh nu ipa burukna. Heuh lain mencek urang mah teu kudu jijik we ka haji atunya. Nah, ai Malaysia ieu bae kumaha teh haji atuh urang mah hayang ka haji teh. Heuh lain atuh mencek urang mah di lemur we sodako lain ieu mah geuningan ka urang teh titah beberes cek urang teh hoream anaon ngabedug oge sok dicek mai mah 50.000. Oh namanya cemen. Heeh di Cah Haji mah sekarang 20.000.
Terus naon masalah jeung mana? Heuh atuh meuni teu Kan dibere wae sia mah tamanya. lain hayang dibere wae atunya urang terek buburu mah hayangnya buburu nganan Cahaji mah geuning buruna sok saeutik. Ieu rahasia rencana ka hajina sekarang. Engke cenah mah sama deui. Bae tuh minggi urang payu ieu urang kan genjingan nah engke teh. Ngeluar mal maneh. Rektagonia. Bade emang urang setelah ge geuningan tagonya di sarpil urang. Heueuh da atuh damni leuweung lamun diondang da. Ngomong Maknya we teuing-teuing ieu ka warga dieu nu dareukeut teu ngondang. nih kon teu apal Cahaji wae kores. Beda kamari mah bisa teu lami sakahiji-kahiji nya. Ngondangan. Ngonangan kitu. Tuh ngampe dah urang naon we di. Teuing ka urang teh geus ditah mangelarkeun 15 karung. Asli. Heueuh. Tuh bakal babagi. Tapi nancan muruhan ke orang di Anyu. So, nih sedih dah ke haji wae init-initan lah lamun. Nah, mana nih? Kudu mah atau urang teh ieu tetangga ka haji teh ieu. Oh, atuh mah atuh ngan maksudna heuh dah korek atuh. Rasio mah hidup dibere wae. Heueuh nya saha jelema nu mung dibere atuh. Atuh betul kurang dibere wae doakeun nu alus-alus ka haji cing ini. Aya Heuh da eta ge didoakeun. cing boga hidayah atuh memere ka maneh. Heuh da eta ge didoakeun ngan atuh nih. Cahaji mah panna apa sorangnya mah. Heeh, emang gitu. Besok kita unggul, info eta unggul. Ih, mana yang biasa lagi buruk siapa atuh, mau buruk. Heuh pan buruk mah geus eta atuh. Itu ka haji udah alus atuh emang sifatna kitu anu pelit mah. Alus nganan atuh sok ieu pisan cetri pisan. Ya bae atuh ka haji mah atuh nating ngeriweuh sih Mas. Mun asal teh kamu mau batu maksiat meureun nya. Oh, heboh eta bibi muter meureunan. Ka haji oge geus muter di dieu, kamu mau kemaksiatan meureunnan. Kan bere wae jom hidupna teh. Sungguh-sungguh ngaten mah Allah ngaganggu aing teh. Gerisnya payu kan mana orangnya ini boga sakit tujuh gitu jika ibu Walid kece mana ngarasan tuh bisa penting kamari ali nih Anu pas jam 3. tilu Heuh kece ngarasa urang oge ieu. ngarasanya cuma teh orang bungkul ieu urang was juga teh lilinieun pada urang teh kana mobil bisa kamari teh ieu urang teh gas kana mobil gas kaca anjur urang teh juga teh rasa teh di mobil kena pake euneukan kaca. Aya ai urang mah da keur euneukeun kan kudu jeung salaki urang keur eta urang teh kagok kebae we urang teh. Diteruskeun. Heuh kece si teh. Sia keur aya lini kitu mah sikeun nyeun dosa. Nah kece ibadah ai maneh. Nih geus jadi salaki. Geus di ujung atuh urang teh geus bae tuluy kece urang teh da tempat Iya, gede. tuh kecil ah mending nyebutin di ujung-ujung emang mending sok asa ngageter. Heeh kece atuh da ieu kan karek balik ieu bapana ya asane aduh nikmat pisan kece. Agung nih, itu kami kita tuh kecil mana tadi kecil nih urang teh hayang ieu. Nih, ieu rawa-rawa urang geus bulukan sia teh aing mah di jamah ku batur nih tuh kecil teh ngomong-ngomong kitu Geraneangan deui ieu mesi kenur boga bapa atuh sia teh mending nikmat ieu eta kanikmatan pisan kecil sia teh ya aing geus kuat ka igang sia teh. Nih sia geus kalau teh mending masih kena kikituan pamali sia teh enggel leuh Cing aing. pamali sia teh ibadah eta teh nyaho cuma sirik we meureunan. Kolot kabayang nya maneh. Sia kocel jeung kabayang. Boga budak kitu geus gede. Nya ngeunah Emang we. geus geus kolot mah geus ieu. Apa eta teh ibadah. Pinjemkeun ke urang atuh. Nya teu meunang sia teh urang oge kakarekeun deui anu bapana karek balik. Lu bae tuh injem sekali we. Lain kayak budak urang yang maneh. Nauzubillah kecil teh hayang sia teh bapana ge ngadaekeun ka maneh mah. Sia da geulis aing teh. Ada gorowong sia mah ai urang masuk. Gorowongan sia aing randang geus 50 tahun maneh. Ada geus gorowong mah kieu gede. Boga budak hiji aing teh ieu. Beda tuh ai urang mah dirawat, urang sempit we kecil. Teu gorowong ai maneh mah teh dirawat atuh rawa-rawa loba gorowong. Dirawat sia atuh mun bae antep keudah keukeus ada dirawat teh kita bau tarasi sia teh ieu. Kecil Oh hapeu keukeuh. seungit urang mah sia teh. Kecil. Ini ada ka warung teh horeang ke bae gede tinggal di dieu. Kade atuh di dieu nih. Tunu wae ai alem kieu teh keuceul mun mun asa ki onaman di pangkeun purakeun di kekeupan meureunnan. Aing ge geraneangan sia teh. Bener saat mana minjem ada Tah hayang aduh nih. Aya kan eueuh. Eueuh geus indit deui. Tuh tinggal itu gede. Gebegeun atuh buru-buru. Masih atuh nih. Iya atuh ieu naik. Naik atuhin maneh. Sok atuh pangok ku Eta teh aya nu murah teh. Oh. Ini gede
atuh panggo. Besok. Ulah tinggal ulah. Rom, tinggalin mana nu ninggalian Rom. Nur nih, Nur sieun potong. Moal atuh sok jempe atuh mana tong. Nur atuh Nur. Mana ya Nur ya? Ulah atuh ieu berat. Heeh. Geus eta. Kurang geus. Cakaterum. Rumpun. Geus hiji deui atuh. Ini nu mana atuh? Lah. Bog aya nu bogana. Nur. Itu nu bogana atuh nih. Rom ka dieu atuh Rom nih. Rom hayu. Malah atuh marane nih eueuh nih sikieun mah nih ngalungkeun ka nu bala pisan. Bae we atuh hayu itu tinggali siang ngodak nih. Hayu bae ini. Ayo Rom atuh nih. Rom nih. Aw, nih mana nih riwo. Minta cair Rom. Marah nih. Rum lila tuh. Wah, abi dicarekan wah. Usaha. Ku itu. Usaha nu ada nyarekan. Biar nyarekan. Usaha sok pasti barang deui nya. Teu malili musungkul. Au, Perak cenah perak sia teh. Entah pudak padog wae ya. henteu dah teu madog ieu bieu teh keur ngala eta anjang-anjang dek dadan-dadan aya tangkali mus teu. Nih, coba arasak sareungnya sawa. Terus Heeh, dalam maneh teh. da mulung Bebejan teh. Henteu da eueuh nu boga. Sarua madog, bedan Da nu. eueuh nu bogaan wa. Nya teh anu bogaan tapi dia udah usaha. Kudu bogaan eta teh. Teuing da bapak-bapak cenah. He, cenah naonan eta cenah kitu. Heeh, atuh anu batur nih aya teh alun teh mah teh menis namanya kerom deui. Ada Pisan ulin teh. Non abi. Udah mane nu naik nage. Kabeh anak-anak. Dari luarana anu ulin oge. Kan hoyong ngarujak atuh wa. Bebeja heula da mal bikin ka teu mere atuh sok bebeja heula. Menta ieu limus ka ngarujak. Mun teu dibere wae, kakak paling ku maneh. Apa sorangan meureun wa. Pedit. Terus nyopot diet, paling beuki we ngamu. Urang coba pisan ini minta atuh. Pasok pedak padog ieu. Urang embung mama ieu. Piamung jeung batur teh. Saha wae nu ka dieu teh datang teh ngontrol budak maneh sa kieu. Emang embung ayeuna yang ngontrol di ka dieu. Kada kana teu wa tuh nih ieu tangkali mus jadi teu mah. Yang naon atuh ngeunah asem. Mending kada buang sakalian Ada dijual. eueuhan. Macam usum atuh urang ke da biasa ayaan atuh ah. Dah Terus hayang. kurang tong budak Paraguay maneh teh Tuh atuh. udah abi mah teu ngiluan mah. Ngiluan we mane nu mulung nage. Kumaha yang dikeram deui mah di mah. Teu dicokot limus. Halo, anu dikeram deui kumaha di mah. Mana mata tong sok budak Paraguay. Mane di teh kapok-kapok ieu cari nu maneh teh. Nah, ari uwan Si nih. kita udah bedakeun cak nu maneh. Si Nur we bijakun ka mama. Contoh sarwana tong ayo bejaan si kenur teh. Maneh dia yang bejang ka nu maneh. Teu we. Udah mah tuh nih. Minum maneh teh salah cerewet pisan. Wah nu cerewet mah mabi mah henteu. Sarua we lah dilanceuk aing jeung nu maneh teh. Ayo mama abi hungkul nu henteu mah. Padahal ka digangan tawangan wae teh. Sok geus alunina di dieu atuh tong jauh-jauh teuing. Mantap orang. Itu gawan tuh. Nih kuhulnya kasih kenur nih dibejakeun sagala manehna nu ngajar. Nuhun manehna minta naik ku ka era Sosis. Tahu. Tahu.